Iya kisah teh memang geus rada lila nya ukuran 10 tahun anu katukang, tapi kuring mau poho iya karena kejadian usabab iya teh pengalaman sim kuring anu pernah kealaman ku sim kuring. Tapi setelah kuring bakal ngenalkeun dirinya aing ngaran sim kuring teh Wasjo. Kuring asli orang Rancamanyar. Ya tepat nama Rancamanyar Bandung sim kuring. Kebenaran harita sim kuring teh digawe teh jadi tukang ojek. Tapi lain jadi tukang ojek online. Kusabab harita mah can usum aya ojek online. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu geus bestari. Harita kuring keur aya di pangkalan. Malah kayanana pas sore kuring di pangkalan. Kuring di pangkalan ojek teh sorangan. Malah mah aya salah sahiji babaturan kuring anu sarua saprofesi jeung kuring. Is menang sabaraha muatan ai dedenya euy Jo. Alhamdulillah orang narik 4 kali ieu teh. Waduh. Saan maneh. Urang mah ieu kakara 2 kali ge seuseut jiga nama ya moal tepi ka peuting ari kieu mah. Ya sok we lah kumaha maneh. Urang mah kumaha da lamun kira-kirana keur alus mah halodo meureunnan kaek terus we standby di dieu di pangkalan sugan jeung sugan bae aya dina naek. Oh gitu. Oh. Lain ai si laing teh geus sabaraha taun dia tukang ojek asa karek ningali urang ka si laing. Nge lumayan orang keur geus jalan 2 tahun yang ngojek di dieu. Oh. Paingan atuh urang asa anyar-anyar gitu nempo di dinya teh. Nya heuh. Ya bisa yang apa mah ieu teh tadi nama daerah urang teh daerah dieu nya. Tadi nama ieu teh jadi komplek teh makam hungkul maneh. Nya gitu. Ya heuh atuh. Da tadi nama ieu teh keur urang leutik kitu nya. Urang teh di dieu gila jadi apa? Kayaan di dieu bahwa ieu teh tadi nama kebon sampe malah kebon jagung sagala. Pang-pang nama itu tuh nu jadi komplek teh makam tadi teh. Oh gitu. Tah iya nu dipake pangkalan ojek ku urang ieu. Ya teh belokan ieu tadina. Ya maksudna mah masih kene ngahiji jeung taneuh makam gitu. Oh jadi gitu. Gitu obrolan sim kuring jeung menjadi babaturan sim kuring ngeunaan eta situasi kaayaan patempatan. Barang geus kitu atuh wanci ge teu lila beuki peuting malah kurang jam 8 peuting. Tuh siga rek aya muatan siga aya pasien tuh. Ieu mah giliran urang euy nya bayarnya. Urang heula tarik urang mah jiga naik buru langsung balik euy. Ya sok we ambil lah. Cokot piraki-aki urang ngomong mawana ge bisi teu muntang. Piraku. Barang geus kitu atuh aya salah sahiji penumpang aki-aki nyaeta nu arek ngojek. Nya nu antuk nama ku babaturan sim kuring teh ditaekeun kulantaran manehanana hayang narik atuh ku kuring ge diengkopkeun. Oke Jo, orang mangkat heulanya jigana orang mah balik deui ka dieu euy. Langsung balik ka ieu mah. Nya heuh sok hati-hati we di jalan. Kade mana Jo, enak teh malam Jumaah sieun. Kuat buru-buru balik. Sieun naon atuh ieu maneh. Jalan geus rame kieu geus siga geus jadi kota ieu maneh. Urang mah ngabejan be atuh. Nya atuh nya, urang di heula. Sok. Tuluy we mangkat menjadi babaturan teh sabari mawa penumpang. Malah manehanana bejana moal balik deui kulantaran manehanana teh rek tuluy balik ka imah. Teu karasa waktu ge beuki peuting nunjukkeun ukuran jam 10 peuting. Kuring di dinya di patepatan ojek nya udah maksud nunggu-nunggu sugan jeung sugan aya penumpang deui.
asal kieu sajempling-jempling teuing aja pak ya ge awana bet meniti rezeki cek garantas kuring. Telila atau sebuat kuring ngahulang juga tempok kuring ayah jalma nu nyamperkeun ka sim kuring malah eta teh awewe kayanana. Pada ngojek? Neng ngojek neng Nuhun. bade kemana gitu? Eta kadinya kacaket ke Junti. Oh mangga si horeng si mana horeng eta teh awewe nu arek ngojek ka kuring atuh kuring nempu kayan sama dia kitu mah atoh kayanana kusabab kuring menang muatan sokat neng naik Juntina palih mana? Kepe dituduhkan ku abdi. Oh nyatunya nu antuk nama tuluy we kuring teh ngahirupan motor yang ada maksud rek buru-buru nganterkeun eta penumpang barang geus kitu atuh sing kuring ge laju kayana tos di mana ari neng peting-peting masih keneh kumalayang. Terus di babaturan Oh meni dugi ka wengi kieu atuh neng disieun sieun naon atuh ari nya bisi sieun we ngomong-ngomong neng teh saha nami teh? Andin Andin. Aduh manis saya pisan deh namina sami jeung orangna cantik. Jangan sok bisa baik. Heureuy atuh neng sapanjang perjalanan kuring ngobrol jeung eta awewe malah kuring kosi nanyakeun aran eta awewe barang geus kitu atuh sing kuring ge bet karasa lapar nya anu antuk nama kuring ge eureun kusabab kuring eureun kuring nempo aya tukang sate di salah sahiji eta jalan kuring teu apal eta daerahna daerah naon masalahna eta tempatan tukang dagang sate teh katempona ku kuring masih kena jauh ka lembur kulantaran kuring geus lapar atuh sing kuring ge tuluy we eureun. Nah bet eureun. Aduh neng punten neng ata can tuang kumaha atuh lamun urang makan sate heula nya? Oh nya atuh mangga. Ya tuluy we kuring turun tina motor nu dimaksud kuring arek meuli sate heula. Mang sate mang aya kene sate teh mang? Aya kene sate mah atuh. Sate naon? Aya sate naon ieu teh di dieu nu ayana? Atuh baca pe ku si laing. Eta pan aya tulisanana. Waduh si mang meni sok kitu. Atuh sate ieu we lah sate kambing. Nyeun duanya 2 porsi. Lauk daguan jadinya. Iya mah tukang sate rek payu kumaha atuh. Meni judes kitu cek garantes kuring. Barang geus kitu memang kasampa ku kuring kayaanana di dinya teh aya jalma deui. Awewe malah kayaanana manehanana keur merak sate. Tapi ku kuring teu dipalire kulantaran kuring masih kena fokus ke penumpang ya. Aduh, ari neng teh tes ameng ti mana neng? Terus tira rancangan Oh, nah meni dugi ka wengi kieu. Ada kapan tadi tenanya turit. Jadi teang atuh ku kabogohna. Teka boga di mana Teu boga kabogoh kitu neng. Alhamdulillah cek pikir kuring kulantaran eta penumpang anu dibawa ku kuring teh awewe teh geulis. Neng Naon ya ieu mah hitung-hitung silaturahmi nya kumaha lamun aa misalna ameng ka rumah neng wios. Atuh mangga ari Bener atuh neng? laras. Alhamdulillah cek pikir kuring. Neng boga pantun jeung neng. Naon aya Banyak bunga di taman, cuma satu kupetik. Banyak gadis perawan,
cuma Dinda yang cantik. Ih, ayah menikele. Hehehe, bener Neng ama. Gitu obrolan sing kuring ngarayu eta awewe anu dibawa ke kuring. Sabuat kuring nungguan sate asak. Barang geus kitu atuh teu lila ge tuluy we sate teh asak, malah dihidangkeun ka kuring duaan. Ya satena geus asak, bro. Iya mang, nuhun atulah. Sok Neng, mangga dituang teh satena. Bisi kaburu tiis manten ke malah enak. Sudah sok heula atuh. Nya atuh, barang kuring keur enak murak sate kitu, kuring ieu tuluy we ngarireun. Nya anu dimaksud nampo ka awewe anu hiji deui gigireun cim kuring. Bari jeung kayanana eta murak sate teh betungkul. Malah satena ge meuni loba kayanana. Buset, eta jama siga nu kalaparan kitu murak sate. Meuni rusuh bari jeung satena loba, cek pikir kuring. Nya kusum kuring itu tuluy we ditanya, Neng, eta bade saep kitu sate sakitu seunna Neng. Tapi waleh eta awewe teh telembalan kayanana. Atuhnya nu antukna mah ku kuring tuluy we ditoel eta awewe anu sagigireun kuring. Neng, kenalan atuh Neng. Nah abet meuni somse kitu ai si Neng. Sabuat kiri toel kitu ku kuring atuhnya nahang adak-adak angin teu hariuk bari jeung kayanana teh ngarai kana punduk sim kuring. Barang eta bentes nempo ka sim kuring ya naha. Eta beungeut awewe teh bet badak dikasieun malah kayanana. Eta awewe teh berubah jadi pocong anu ketempon aku sim kuring. Alah, eta apa jadi pocong atuh Neng? Mang sate, ya pocong Mang. Nuhun, jika kieu barang ku kuring ngagarwan eta ka tukang sate deui nya naha. Tukang sate eta ge kayanana teh beungeutna pikasieun deui bae malah matana teh nolol hiji bari jeung beungeutna pinuh ku bilatung. Tolong. Kuring, Neng Adin hayu Adin urang balik Adin. Barang eta awewe penumpang anu dicekel leungeunna ku kuring nya naha betrobah deui. Kadak-kadak barang geus ku kuring dicekel leungeunna kitu jadi kunti kayanana malah bari jeung seuri anu matak teu kasieun. Atuh kuring kayanana eta di singsieunan ku pocong jeung kunti malah jeung tukang satena ge teh kuring kayanana tolong astagfirullahaladzim ya Allah tolong. Kuring lompat saparang-parang ninggalkeun eta patempatan malah sate kuring can dipura-pura kacan. Yang antuk mah kuring lompat sarumpat lampet motor ge ditinggalkeun kuring. Tolong tak si kunti jeung pocong teh bet muda ka kuring kayanana bari jeung ngoleang malah tukang sate teh saloba muda ka sum kuring. Tolong kuring tulang lompat ninggalkeun eta patempatan. Nya nu antuk nama kuring tuluy we angsur ke hiji pos kamling malah kebenaran di dinya aya pos doa kamling segala. Barang geus kitu kuring dieureunkeun ku ngarona. Nya nu antuk nama kuring tuluy we nyarita naon anu kejadian ku sim kuring ka alaman Cioreng tempat anu sate eta teh. Sajelas nama di dinya teh makam kayanana anu tadi kuring eureun rek meuli sate teh. Saprak geus menang kejadian itu atuh nu antuk nama kuring ge tara deui ngojek nepi ka peuting. Nya ayeuna mah kuring ngojek teh nepi ka wanci magrib kusabab kuring kapok.
sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Seorang hidup mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti, kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa seperti dulu. Ieu kejadian teh memang kenyataan anu pernah kaalaman ku sim kuring. Jeung deui ieu kejadian teh memang jadi bahan pieunteugeun bagi sim kuring pribadi. Tapi sata acana kuring bakal ngenalkeun diri nya ai sim kuring teh nu katelah mah Asep. Sim kuring asli orang Cimahi. Malah kebenaran kuring ge boga usaha nyaeta anu disebut barang rongsokan usaha kuring. Tapi sanajan dina bahan rongsokan ge kuring teh ngalaman aya dina titik anu muncak nyata dina kesuksesan. 5 tahun lilana kuring sukses ngagarap eta perusahaan rongsokan anu ku kuring digawean. Malah kuring ge kaayanana teh jadi bos harita teh. Usabab kuring teh jadi bandar gede, bandar rongsokan. Jeung deui kuring ge bisa ngagawekeun eta tetangga-tetangga kuring di tempat pagawean rongsokan anu kuring piboga. Tapi barang geus berjalan 5 tahun kitu atuh sim kuring ge ngalaman kapahitan. Malah kayaan sim kuring teh drastis. Nu tadina kuring serba enak teh ladang tina rongsokan, ayeuna mah kuring teh dina kabangkrutan.
malah cek paribasana jangan dahar-dahar wae oge hararese. Kuring ge putus asa basa harita kulantaran kuring teh bangkrut tina perusahaan kuring nyaeta ngelola rongsokan teh. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy we papasrah kulantaran kuring asa mulai deui ti nol. Hiji wanci anu bestari atuh sim kuring ge kaayaan teh keur ngalamun di imah. Aduh, nah bet kieu usaha teh rongsokan teu payu kalah diambang kabangkrutan kuring. Piraku atuh sim kuring kudu nyokot jalur hitam mah cek garantas kuring sabari ngalamun. Atuh sim kuring ge inget kulantaran sabot kuring kerja di bos rongsok teh kuring teh loba babaturan jalama baleunghar, malah anu beungharna secara maslahat aya, anu beungharna secara biasa aya. Barang geus kitu kulantaran kuring geus ngarasa kapepet atuh kuring ge nu antuk nama tuluy we boga pikiran nya nu dimaksud kuring teh arek ke Gunung Kawi pikeun memuja makhluk halus anu aya di Gunung Kawi. Kabeneran harita kuring teh ngabogaan duit ukuran 10 juta sesa tina rongsokan teh nya nu antuk nama kuring ge poe Salasa teh tuluy we siap-siap di imah. Daripada kieu mah mending keneh ke Gunung Kawi we kitu nya. Nya sugan jeung sugan we cara jiga batur. Si itu ge kapanan beungharna teh ladang tina ngaji. Singkat cerita atuh waktu ge geus robah nyaeta nunjukkeun dina poe Salasa. Kayaanana kuring teh keur di imah. Nya nu antuk nama tuluy we kuring teh siap-siap. Malah nu jadi indung kuring ge nanya arek ka mana. Kuring teh bebeja bahwa kuring arek ka Gunung Kawi kulantaran bisi dicaram kudu jadi kolot. Kuring inditna ti imah tuh langsung we kuring teh ka stasiun kereta api. Singkat cerita atuh sim kuring ge tepi ka stasiun kereta api Kiara Condong yang nu dimaksud kuring teh naik kereta api mangkatna ka Gunung Kawi teh. Barang geus kitu kulantaran eueuh anu langsung jurusan ka Gunung Kawi ngan aya sote ti Malang atau sim kuring ge tuluy we nyokot jurusan kereta api teh anu ka stasiun Malang. Deui mah tiketnya anu langsung ke Gunung Kawi mah ya satenu ka Malang cek rentas kuring. Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we meuli eta tiket. Teu lila kereta api anu ku kuring dipesen ge nyaeta nu jurusan ka Malang teh datang nya atuh nu antuk mah tuluy we kuring ge naek. Jalur 2 dari arah timur akan segera masuk ke Matraman tujuan akhir stasiun. Pastikan Anda menunggu di belakang batas aman peron demi keselamatan diri Anda. Periksa dan teliti kembali tiket. Alhamdulillah aya oge lah jalan mah. Ya mudah-mudahan we berhasil atuh urang arek ka Gunung Kawi teh. Cek pikir kuring sabari kuring numpak kereta api. Barang berjalan kitu atuh kuring teh karasa malah nu antuk nama tuluy we kuring teh sare di jero kereta api. Delila di perjalanan nana atau kuring nyaring dina sare malah mah eta kayan teh geus tepi ka stasiun Malang. Geus tepi wae atuh nya. Kuring kayanana tepi ka Malang teh peuting nya kurang leuwih ukuran jam 7.
Marang geus kitu atuh sungkuring ge tuluy weh turun ti kereta api. Malah mah kasampak eta kereta api ge deket jeung terminal bus. Nya nu antuk nama kuring ge aya nu nyamperkeun ka sungkuring nyaeta ka naik bus. Malah nanya ka kuring arek ka mana tujuanana. Barang geus kitu atuh sungkuring ge dijelaskeun bahwa sungkuring teh arek ka Gunung Kawi. Nya atuh nu antuk nama kuring ge dituduhkeun mobil busna. Nya langsung weh kuring teh barang geus dituduhkeun kitu tuluy naek kana mobil bus anu nujuna ka Gunung Kawi. Loba pisan nu karandapan ku sim kuring pikeun tepi ka Gunung Kawi. Malah kuring ge rada teu ngarti kulantaran dina bus teh lolobana orang Jawa. Teu lila di perjalananana atuh sim kuring ge tepi nyaeta ka tempat Gunung Kawi. Malah kayaanana teh di dinya teh jelemana loba. Kuring ge rada heran nyanaha betoba pisan jalma anu keur ngarasa kabingungan jiga kuring. Sugan teh urang hungkul anu ka Gunung Kawi teh nah bet rame kieu cek berentas kuring. Marang kuring keur ngalamun sabari kuring bingung arek nyamperkeun ka saha nyanaha bet aya nu nyamperkeun ka sungkuring. Malah eta jelema ge nyamperkeun ka sungkuring teh make pakaianana teh baju hideung. Nya lamun cek cara bahasa orang Sunda mah jiga make baju krek sarba hideung. Barang ku kuring ditanya atuh eta teh nyanaha salah sahiji kuncen Gunung Kawi. Punten nuju naon di dieu bade ka mana? Iya Pak, abdi teh bade ka Gunung Kawi. Oh, bade ka Gunung Kawi. Nuhun. Mangga tuh. Nah bapak bet tiasa bahasa Sunda. Ai bapak mah da tadi nama ti Sukabumi jang. Pada berhubung aya tugas pikeun jadi kuncen di dieu atuh kapaksa we bapak di dieu. Oh, ai bapak teh kuncen Gunung Kawi? Nya iya jang. Tapi ieu jadi kuncen Gunung Kawi kieu teh lain bapak hungkul. Loba ieu teh kuncen teh jang. Oh. Kumaha tuh abi yeuh? Abi teh bingung Pak. Nya tuh hayu ka imah ngobrolna di imah. Ayo ujang di mana? Di Bandung abi Pak. Nya tepat nama di Cimahi abi teh. Pantesan atuh. Kenapa banget na jeung anu keur badaringung kitu. Nuhun Pak. Aran teh saha ujang teh? Asep Pak abi mah. Ai bapak sorangan saha? Bapak teh Abah Abeng. Oh, mohon atuh Pak. Nam hayu ka imah heula cong ngobrol di imah. Jelaskeun permasalahanana maneh kumahana. Nya Pak mangga ayo. Barang segitu atuh kuring ngarasa atoh papanggih eta jeung jelema nya kasebut Abah Abeng teh kulantaran manehna nyebutkeun bahwa manehna teh salah sahiji kuncen Gunung Kawi. Nya atuh nu antuk nama kuring tuluy we milu ka imahna. Terus sing kuring ngobrol sabari leumpang. Ai ieu teh Pak anu ka Gunung Kawi teh kumaha carana? Nya carana mah eta mah terserah ujang. Hayangna nu jalan instan apa jalan anu lambat, maksudna hayang cepat apa hayang biasa-biasa wae. Ai abi mah hayangna nu cepet Pak kulantaran abi teh hirup peurih teh meuni asa geus lila. Oh itu Teu lila di perjalananana atuh sim kuring ge tuluy weh angsrog nyata ka imah Ki Abeng. Malah imah Ki Abeng ge teu pati jauh pisan di Gunung Kawi. Nya lamun disebutkeun mah persis handapeun kaki Gunung Kawi. Nya tuluy weh kuring teh arasup ka imah Ki Abeng. Kuring ngobrol ngeunaan masalah perusahaan anu ku kuring dikelola tapi kebangkrutna. Malah Ki Abeng ge tuluy we satadi nama nyarankeun teh ditah ka jalan bodas wae nyaeta ka jalur anu biasa-biasa. Tapi kulantaran kuring ngarasa geus teu kuat da kuring hayang
tuluy langsung beunghar. Atuh nu antuk nama kuring mah nyokot jalur teh jalur hitam. Ya tuh kitu sih terserah Ujang eta sih. Nanda resikona dirinya nu nanggung segalana. Ya Pak, abi teh mentak jauh-jauh ti Bandung sote ka dieu teh geus buleud Pak. Kulantaran abdi geus hirup ripuh geus ngarasa seubeuh Pak. Ya eta sih terserah Ujang. Kieu we atuh. Oke Ujang, kali nyiapkeun peralatanana sasajen itu ieuna. Oh gitu. Kayak gitu syaratna naon wae? Hiji kembang 7 rupa, kadua hayam camani, menyan segala rupa we tek-tek pengek aya. Oke lah gampang ku abah ge disiapkeun. Ngan Ujang mah neangan kembang 7 rupana we. Oh gitu Pak, kudu ka mana abi atuh meserna? Ya, tuh eta pan didinya ya tukang kembangnya milihan we, panu penting 7 rupa. Oh iya tuh. Singkat cerita sanggeusna Abah Abeng ngomong gitu atuh sim kuring ge tuluy weh neangan kembang 7 rupa. Barang geus meuli kembang kitu atuh kuring ge tuluy weh balik deui. Nya nu dimaksud ka imah Abah Abeng. Assalamualaikum Pak. Geus meuli kembang deh. Entos Pak. Oh bagus, iya bapak geus nyiapkeun ya. Menyan itu ieuna cek kopi amis, cek kopi pahit aya sagala ge. Kukuring ditembongkeun eta kembang ka nu ngaran Abah Abeng. Nya nah Abah Abeng betlah nyarek ke singkuring. Usabab dina salah sahiji eta kembang teh aya kembang anu salah. Iya kembang aya, kembang kantil aya, kembang mawar aya. Aya kembang nyaon nya Jo? Teuing pada di pasihan ieu kembang anu ieu mah. Waduh, ieu mah kembang gedang Ujang. Nah bet dibebeuli ya imahnya. Moal bekieu nya coba gigna ge di Gunung Kawi. Aduh, kumaha tuh Pak? Da abdi teh terang. Salah ieu mah kembang gedang ieu mah. Dibebeuli ku maneh mah aduh parah. Barang geus kitu atuh kuring ngarasa kabingungan. Kulantaran eta kembang teh salah nu hijina. Nya nu antuk nama Abah Abeng ge tuluy we neangan nyata syarat kembang. Nyata ku kembang melati. Barang geus lengkap sagalana eta sasajen teh atuh talila ge Ki Abeng ngomong ka kuring. Ya nu dimaksud ieu ritual teh ke diayakeunana teh pas malam Jumaah. Atuh Ki Abeng ge tuluy we nitah ka kuring endong di imahna. Ijang daina mah geus lengkap ieu sasajena ieu geus lengkap dan kebe pas malam Jumaah enakan perbo Ujang milu jeung Abah ke diantar ka ditu. Ya atuh Pak, siap lah. Sok aya nama istirahat we heula Ujang. Siapkeun tanaga jeung pikiran, da esuk Ujang bakal di ditu di Gunung Kawi. Malah tilu peuting lilana kudu kuatnya. Ya insyaallah Pak. Ulah insyaallah atuh kudu kuat. Aya zaman warek nyupang mah. Bapak mah sok kitu. Nya heueuh atuh imahnya. Geus kitu atuh kuring ge tuluy we asup ka kamar nya nu dimaksud rek sare. Singkat cerita atuh waktu geus malam Jumaah malah nunjukkeun kana jam 8 peuting. Ki Abeng ge buru-buru we jeung kuring nyata ka Guha Gunung Kawi. Kuring leumpang duaan ka Gunung Kawi malah nu dituju ku kuring teh kulantaran kuring mada nujuna kana jalur hitam. Kuring teh dibawana ku Ki Abeng teh ka jero guha nu aya di Gunung Kawi. Loba pisan karandapan kusum kuring pikeun eta nuju Gunung Kawi. Yang dimaksud ka jero guha. Satepina kuring di Guha Gunung Kawi memang kahayaanana teh
hawana beda. Malah barang kuring nincakeun suku kapas hareupeun Gunung Kawi kuring katempo loba makam bari jeung kaayaanana teh mantak pikasieun. Loba kuring kadenge suara-suara kararaneh. Jang ayeuna geus nepi ta ieu guhana da kulantaran maneh mah hayangna jalur nu tereh wae maneh mah. Nya Pak. Terus abdi kudu kumaha? Manye di dieu cicing 3 poe. Sabari puasa, pokokna mah intina mah tapak maneh di dieu. Sancana aya nu datang ka dieu mah maneh ulah ka ini ti dieu omat sameme si laing panggih jeung nu ngageugeuk ieu guha. Eta mah teh si laing moncong dibeuntakeun. Sanajan si laing ngarasa bahwa manggih duit atawa nempo emas, boh nempo awewe geulis ulah hayang dibukakeun eta mata si laing. Sanajan panggih jeung ngaran si Isoh ge nya. Nah, ai kitu si Isoh teh saha? Popotongan ngaing si Isoh deh, tukang dagang sorabi. Ya atuh ai kira-kira kitu syaratna mah siap lah. Cek kuring, kulantaran kuring ngarasa semangat. Sanajan kuring kaayaanana teh eta bari jeung sieun. Barang si Mbah Abeng ngomong kitu atuh sim kuring ge tuluy we mulai semedi. Nya nu dimaksud rek tatapa di dinya di jero guha. Teu lila atuh Ki Abeng ge tuluy we ninggalkeun kuring. Sok atunya Jang, mulai ti ayeuna tah. Sebuat si Abah Abeng ninggalkeun kuring atuh kaayaan kuringnya di dinya teh sorangan. Malah kuring karasa sieun pisan. Bari jeung buluk kuduk ngadak-adak ting carangkan. Barang geus kitu atuh kuring kulantaran ngarasa beuki sieun nya nu antuk nama kuring ge tuluy we lompat tidinya nya nu dimaksud arek balik deui ka imah si Abah Abeng. Alah daripada kuring sieun kieu mah mending balik deui we kitu nya. Nu dimaksud kuring mending kenehna minta dibaturan we ku Abah Abeng. Nya tuluy we kuring ge lompat di tempat-tempatan kasampak si Abah Abeng ge aya teu jauh ti kuring. Ya nu dimaksud Abah Abeng teh rek ka imahna. Ayo nyaon ai imahnya betul balik deui atuh ya teh. Aduh bah, sieun euy. Kumaha atuh lamun misalna dibaturan we ku Abah? Betul bisa tuh. Pan maneh nu boga tujuanana ge. Ih, kumaha imahnya? Atuh kumaha bah? Asa berat. Geus kieu we maksakeun jeung maksakeun. Ya nu antuk nama Abah Abeng ge kalah nyare ka kuring kulantaran kuring bet kalah balik deui. Barang geus kitu atuh Abah Abeng ge tulus we ka kuring entah balik deui nya eta ka jero guha kulantaran geus kagok asup. Barang geus kitu atuh kuring ge nya ngawani-wanikeun maneh we balik deui ka guha nya nu dimaksud aya nuluykeun tapak kuring. Buat balik deui sadeh. Buat si dijiwir aku lagi. Nah betul gitu atuh Abah Abeng teh. Geus kagok asom gowat balik deui. Nya atuh aya kitu mah. Kuring balik deui leumpang menuju ka eta guha. Satepina kuring deui eta guha atuh kuring ge tuluy we konsentrasi nya dimaksud semedi. Barang keur konsentrasi kitu atuh sing kuring ngarasakeun memang hawana beda. Angin ting hariu bari jeung kaayaanana teh rame ku dedengianan teu pararuku. Di antarana sora Kunti, sora Bagong,
kaayana teh beki lila beki tiris. Kuring ngerasain sieun memang harita teh, tapi kulantaran kuring geus buleud atau kuringnya ngawani-wanikeun maneh. Singkat cerita atuh malam katilu ge nyorang barang geus kitu nyenaha beku kuring katempo anu nyamperkeun ka kuring. Malah eta nu nyamperkeun ka kuring teh sosokna teh mantak pikasieun. Memang katempona kuring kuring teh eta sosok teh jiga buta. Barang geus kitu anu katempo kusim kuring teh bener eta teh buta nu ngagege Gunung Kawi. Suasana ge jadi beki mencekam, malah kaayanana di jero guha teh bet segala rupa disada. Kuring ngadenge suara kuntilanak sekaligus eta buta teh bet nempo ka kuring bari jeung kaayanana hideung mata bolotot. Arijeng sorana teh mending ngagema pikasieun atuh nu kuring nu bawa kajadian samuda gitu mah beki panik. Kuring teu sanggup pikeun cicing dia di tempat eta nya anu atuk nawa kuring teh cenghar bentak tina tapak kuring. Nyanaha pas kuring bentak itu eta buta teh bet nyamperkeun ka kuring bari jeung ngagerem nu mentek pikasieun atuh kuring nepu kajadian samuda gitu mah ngarasa panik bari jeung kuring teh sieun anu empuk eta kangen buta bari jeung mata melotot sihungan sorana ngagerem malah dibarengan ku suara kuntilanak segala. Kuring lompat separang-parang pikeun ninggalkeun tempat eta. Segala ditembrak kusim kuring lantaran kayanana teh harita poek di jalanan. Barang geus lompat kitu artinya nah eta buta teh bet budak kuring. Malah dibarengan jeung kuntilanak segala. Kuring lompat separang-parang tapi ka kuring angsrong ke jalan nya anu dimaksud kuring teh tuleweh labas. Alah kaayana ge harita teh kuring panggih jeung salah sahiji ustad anu tas salat subuh manehanana. Nah nu antuk nama eta Pak Ustad teh nanya ka kuring. Ya naon lompatan gitu
Jika tes di Gunung Kawi si laing. Ah, Pak Ustad, mohon Pak. Kunaon? Aduh Pak, kuring ngerasa sieun di udag-udag buta. Tuh kuring ngobrol jeung Pak Ustad malah nyaritakeun tujuan sim kuring anu mimitina. Nya atuh nu antuk nama Pak Ustad ge nyarek ka sim kuring pikeun ulah dituluykeun langkah sim kuring anu menyesatkan. Nu antuk nama tuluy we kuring teh sadar. Nya sanggeus sadar kitu atuh teu lage kuring tuluy we balik deui ka Bandung ngabatalkeun naon anu kusum kuring nu tadina rek dilakonan.